Perlombaan di acara munggahan sareng sena ngaliwet teras istirahat naretepan lohor dilajeng kana acara anu salajengna nyaeta perlombaan. Kanggo lomba anu pertama nyaeta lomba lodong janten patarik-tarik suanten lodong anu pangtarikna nyaeta anu kenging hadiah. Kanggo lomba lodong mah ieu teh mung kumarurang kali anu aralit hungkul da mung aranjeunana anu garaduh lodongna oge. Lomba lodong atos rengse dilajeng bade kana ngobeng saacan dikawitan di dieu balongna dilebetan heula lauk. Kanggo lauk nama nyaeta lauk lele sareng lauk jaer. Di sela-sela perlombaan ieu ka abi teh aya anu masihan ketan susu, hatur nuhun ya Neng. Balongna tos dilaukan di dieu marurang kali lajeng ngarobeng. Janten saha wae anu kenging lauk eta anu kenging hadiah. Sarengna deui laukna oge tiasa dicanak uih. Margi ieu marurang kali teh katinggalna atos tadi riseun janten piwarang haranya lajeng dietang sabaraha wae karenging laukna. Dilajeng anu ngobengna ayeuna mah istrieun. Rupina dicekapkeun sakieu wae video ti abi teu kenging bosen-bosen ya, hatur nuhun. Si Anin diwadahan. Diwadahan si Anin.